Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra-mitra dongeng anu dipihormat kusim kuring di mana wae linggihna, haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun hanca carios anu katunda sababaraha dinten kapangker. Nyaeta carios nyambung anu judulna Harimau Campak. Upami dina basa Sunda nama panginten Maung Campak. Dina waktu ieu teh parantos dugi ka bagian ka-8. Mugia wae naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kasakur anu ngadangukeunana. Kalan ieu carios mangrupikeun saduran atanapi nyandak tina kajadian nyata anu kaalaman kusim kuring mangsa ngalalana di Pileuweungan Saitabir tahun 70-an. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Bau baraya hari inya maaranjeun hayang tarung jengkula moal burung di ayunan. Wisnu kamanakan langsung pasang kuda-kuda suku kencana nyolodor ka hareup dengan katuhna diangkat luhureun pundukna dengan kencana dikahareupkeun pasangan jurus cimande. Bangsat budak bau cikur siga anu nya aya kabisa bodaran barudak. Siga gedug eta rombongan anu mangrupakeun balada Datuk Salamuddin langsung marentahkeun anak buahna sangkan ngaraponan Wisnu Kamandaka. Nya sok maju babarengan kagok ngalawan saurang-saurang mah. Wisnu Kamandaka teu eleh galak manehna nangtang ka musuhna. Ciat modar sia Wisnu Kamandaka. Si gedug rombongan langsung kumelebat bari nyabetkeun bedogna miheulaan anak buahna. Bedogna nyewuk rek migas beung Wisnu Kamandaka. Hopah Wisnu cingkrak ka tukang dina jurus dewa monyet. Paus panarajang gegedug para durjana teh ngeplos ukur ngahakan angin. Ciat modar sia. Nempo gedugna geus campuh. Anak buahna langsung nerajang Wisnu Kamandaka. Pelesat sababaraha kujur ngarahkan awak Wisnu Kamandaka ti unggal arah. Itlah kadara. Wisnu Kamandaka barang diterajang bebarengan langsung kumolebat dina jurus kalakai katipangin. Awakna kokolebatan di antara sambetan-sambetan bedog musuhna. Ciat langgeus ningkaan panarajang musuhna sakilat Wisnu Kamandaka gunakeun jurus Hokmojin. Suku katuna nyeleber ka musuh anu pangdeukeutna. Kalan teu salah deui sukuna langsung ngajedak kana palangkakan musuhna.
tobat. Saurang musuh Wisnu Kamandaka ngaguak tarik. Laju ngagedebut niban lemah. Teu usik deui kapiuhan. Kanyuta kabeunangan ku tanjongan Wisnu Kamandaka. Haid. Kurang ajar. Budak edan. Ciat. Nempo baturan numprat walakaya. Sarasa urang pangoroyok Wisnu Kamandaka langsung ngadiuskeun kujurna rek nubles beuteung Wisnu Kamandaka. Wisnu Kamandaka tega palingan leret kilak awakna langsung ipisan. Plos kujur ukur ngaliwat sabaraha senti tina beuteungna. Sanggeus kitu suku Wisnu Kamandaka kumolebat tajong iga burung musuhna. Krek, aduh ieu. Anu ditajong iga burungna ngagoak tarik. Igana langsung potong. Laju ngagedebut di bandemah teu hudang deui. Urang ajar, ciot. Seorang deui masih waringkas langsung ngagajang bari ngadiuskeun kujurna rek ngagorok ti koro Wisnu Kamandaka. Wisnu Kamandaka gentak narik suku encan kagigir. Laju awakna ngagilak nipisan. Sakilat leungeunna ngarawel pigeulang musuhna. Sanggeus kakeubeuh langsung dipulilitkeun. Kalangan sakilat dampalengan kencana dibabukan kana siku musuhna. Aduh tobat. Anu rek nirukti karo Wisnu Kamandaka ngoceak leungeunna langsung ngampleh tina palebah sikuna. Bangsat kurang ajar dikedu rombongan para karaman lain deui amarahna. Sabab anak buahna brak rubuh. Anu masih jag-jag teh kariduaan deui ka tilu manehna. Ciot ciga gedug prakaraman ngagajeng bari ngaheumbatkeun bedogna rek nigas beung Wisnu Kamandaka. Tapi Wisnu Kamandaka lain jawara samanea. Awakna langsung ngareundek na jurus tara teh katiup angin. Pos boro kanu nyuwuk rek nigas beheungna teh ukur kumolebat luhureun sirahna. Sanggeus kitu dina gerakan kacida cepetna Wisnu ngajurung gunung bari ngabentak. Ciat! Wisnu nyeleperkeun dampaleungeun ka tuhuna ka hareup. Cedakeun pisan kana dadak musuhna. Tobat si gedug para karaman langsung ngeceak. Awakna ti bebet niban lemah. Tapi buru-buru udang deui. Matana burial buncelik. Amakanana ngahegak. Bakatku amarah pedah menang wiwirang. Saterusna si gegedug dibantuan kedua orang anak buahna anu masih jag-jag babarengan Rajang Wisnu Kamandaka. Tiluanana siga anu bebeakan awakna jelung-jeleng ngaraponan Wisnu Kamandaka. Ciat saurang anu ngeroyok Wisnu Kamandaka ngabetak bari nyeleberkeun kujurna rek ngagorok ti karo Wisnu Kamandaka. Hai Tapi Wisnu gentak pisan awakna. Laju peureub kencana dina gerakan anu kacida cepetna ngahabak kana iga burung musuhna. Musuhna langsung ngaheungeuk
keur kitu disusul ku pereup katuhuna cebrol pereup katuh Wisnu ka Mandaka meneran pisan kana gado musuhna bobat anu dagor-garona kociak dengek awakna langsung ngagedebet di lemah laju ngusak kapiuhan modar siap bangsat saurang karaman narajang pinu amarah dibarengan ku ngabentakan mata soak awakna ku molebat perinojoskeun kujurna rek nublas peteng Wisnu ka Mandaka hai Wisnu kentak cingkrak kagigir maksudnya nyingkan kujur anu rek nublas petengna tapi eta kayaan dimangpaatkeun ku si gegedug parakaraman manehna langsung ku molebat itu kangen Wisnu ka Mandaka ciat modar sia si gedug parakaraman gede hate sabab Wisnu ka Mandaka keur bongoh tapi basa awak si gedug karaman keur kumolebat rek ngabongan Wisnu ka Mandaka tina rungkun ayeuna ngagorobas bari ngagaul awakna langsung kumolebat ngarontok si gedug parakaraman aduh tulung si gedug parakaraman ngajerit sabab leungeunna anu keur ngaheumbatkeun bedog langsung dirontok maung lodaya teu bisa disingkahan deui awakna langsung ngagedebet di bandemah getih ulaweran tina leungeunna mau tulung si gedug parakaraman jejeritan minta tulung tapi sakabehan aku mana teh anu nulungan sabab barena oge kasimak kumaung anu ujug-ujug datang nerajang ke gedugna si gegedug parakaraman teu eureun jejeritan tapi kumaung teh awakna kala disere di bakasi si gawir saterusna dibabetkeun kana gawir anu poek langsung ngagorobas ke si walungan sanggeus kitu mau malika parakaraman ngan sakirat langsung ngarontok anu keur unur-unuran kek digegel sukuna langsung diseret ke sisi gawir tulung anu tewak sukuna jejeritan tapi mau teh siga anu hewaeun terus we diseret mulu ka sisi gawir sanggeus saya di sisi gawir langsung dikubrakeun saterusna ngagorobas kana gawir anu poek nyusul ke gedugna kabur batur-batur sanggeus kumpul deui pangacianana parakaraman anu sejenna langsung ngaragrag-grageun awakna kana gawir kabeneran anu kapiuhan oge geus dielingeun deui langsung ditubuh ranjat nuturkeun baturna saterusna pada kabur dina perahu Wisnu ka Mandaka haregeun kuno karek kajadian sabab geus sabarakali mau nglodayan nulungan manehna bari tara kanyahoan ti mana datangna ujung-ujungna gaul bari terus ngarontok ka rek nandasa manehna Wisnu ka Mandaka narik napas panjang pikirna ngarasa heran ku maung anu ngaduan bebela ka manehna ari anu jadi buah pikir Wisnu ka Mandaka sanggeus musuh-musuh Wisnu ka Mandaka pada kabur mana langsung ngagajlang kana rungkun laju jumorelat tembus poekna peuting sanggeus aya di hareupeun saung jangkung janggelek manglodaya teh robah wujud jadi wana janggeris wilujeng wangi engkang bagja abdi tiasa bebela ka salira eta wana janggeris teh ngomong sorangan bari panonna neuteup kana jauh saterusna unggah ka saungna teu kaluar deui
Ari Wisnu Kamandaka mah masih ngahulang jika anu can pulih lelembutanana pikirna ngarancabang ingetan ka maung anu bebela ka manehna ingetan deui kana kalakuan jalma-jalma jarahat hayo we ngakalakeun ka rombongan asmara jeung ka manehna kaya kieu mah kudu sakancang-gancangna urusan jeung Datuk Salamuddin direngsekeun. Wisnu Kamandaka ngomong sorangan sabab satadina mah ayeuna dipileuweungan ayana dipileuweungan teh moalila tapi antukna kawas anu kapidangdung Kang Wisnu anak buah asmara Juljol bari ngagro ka Wisnu tadi mah manehna ngadonting purungkut sarieun ku rombongan Pradurjana nu rek ngaroga lamaranehna geus aman ayeuna mah tong ting purungkut teuing rombongan nu tadi mah geus moal daraikeun di maraga urang kari Datuk Salamuddin anu can taluk teh keun ira-ira rek dijorag ku akang ka tempatna Wisnu cumarita ka sarerean warai di dinya manehna geus bulut baniatan rek buru-buru ngarengsekeun urusan jeung Datuk Salamuddin. Leres Kang Datuk Salamuddin anu kudu ditalukeun teh sabayo we ngakalakeun Bang Garim cumarita ka Wisnu Kamandaka manehna satujuan lamun Wisnu ngajorag ka tempat Datuk Salamuddin. Paehan we lah jelema kitu mah Kang. Si Basir anak Bang Karim nyeletuk milu nyarita ka Wisnu Kamandaka. Bakatku hewaeun sigana mah. Kalah nita maehan Datuk Salamuddin. Ari maneh Basir. Atuh meureun sarua jahatna. Urang mah asal beres ros deui wae. Hirup jeung maot mah geus aya nu ngerasakeun. Wisnu kalah ngawawadian kan waraya didinya khususna ka si Basir. Kang Wisnu eta maung kacidebelana ka akang nandahkeun eta maung teh yakin maung campa Bang Karim beuki yakineun yen maung anu bela ka Wisnu Kamandaka teh maung campa sabab maung biasa mah pamohalan boga pikiran hayang we bela ka manusia paling ukur teu wani ganggu pedasieun. Sanes Bang Karim ari maung campa teh lalaki atawa awewe Wisnu Kamandaka tumanya ka Bang Karim panasaraneun ku maung campa anu nyata-nyata geus bebela ka manehna nya aya istri aya oge lalaki mung anu istri mah cenah geulisna lir widadari. Bang Karim apaleun pisan kana sajarah maung campa jadi bisa ngajelaskeun kana kayaan maung campa. Bang Karim mah pira puting aya maung siga widadari. Wisnu Kamandaka nyawad ceritan Bang Karim sabab ceuk pikirna pira puting aya maung geulis jadi teu percayaeun kana naon anu diucapkeun ku Bang Karim. Ari Kang Wisnu diwartosan teh gira pami akang penak sareng wujud maung campa dina rupa manusia dina rupa wanoja pasti bakal kepungbulengan. Bang Karim ngagebes kana ucapan Wisnu Kamandaka anu sasatu percayaeun lamun maung campa awewe kacida geulisna.
Pun para wargi rupina ceres nyambung anu judulna Harimau Campak bagian ke-8 urang cekapkeun dugi ka dieu enjing atan pipageto manawi urang mipereng umur nu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kaljengan ieu carios. Pabarasa padon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan sim kuring dina anggori ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi seulepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.